Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ayam berbudak kumaha carana ngasupkeun Gajah kana kulkas. kulkasna asupkeun kana gajah. Oh. Den, kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ya mikir lah. Hei. Gajah kana kulkas. Asli lah, ini mah ada butak. Taluk lah. Guys, taluk. Tuh itu tuh ingetin. Niatna heula nya. Lain. Lain euy. Asa-asa apa lah itu. Ulang guys, udah. Ah, itu kilowatt euy kita nama. Kabayangkeun heula. Lain. Pernah mere ka batur tapi poho deui. Naon so? Geus kapangi maca eta cenah. Ingat, masih ingat. Artinya taluk lah. Taluk. Taluk. Cara ngasupkeun gajah kana kulkas, buka heula kulkasna terus asupkeun. Babari atuh. Bae, teu asup oge pancarana unggul atuh. Oh, Ayang-ayang manjakeun tadi nu gajah. Lain gajah kulkas. Itu kulkas. seputaran eta aja. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Keluarkeun heula gajahna, urang hafal eta mah. Urang kayak dia tek mereno eta urang. Tek mereno eta we kitu beta. Kalau bener keluarkeun heula gajahna. Supkeun kuda. Tanya Atuh. heula gajahna daek. Daekeun. Nya mulai. Tanya heula gajahna daek henteu kitu. Keluar moal di Keluar moal, ya kuda kasup. Berarti kan seputaran tadi pertanyaan ini. Atuh. Tarik mana? Lompat kuda jeung gajah. Puguh kuda tuh. Hah? Puguh kuda tuh. Lain, nah bet kuda. Normal. Teman normal, bener. Nah, sok kabut bisa kuda. Lain dari kuda, tarik mana? Naon? Nah, Niatna bener. taluk teh. Taluk. Terehan gajah atuh. Terehan gajah. Pan kudana tuh dina jero kulkas. Tadi lepas kan. Pas kita rame bareng. Geus anjir lieur. Capek gitu nah.